Bismillahirrahmanirrahim. Dina dedehna jelema tong nanyakana ningali nanyakeun mah kana ati sabab ati saksi pasti jalma teh tilu dadaran hiji misil kadaharan kedua ubar-ubaran katilu sakit adoran eueuh jalma anu hayang datang panyakit muriang tapi rajeun osok tiba datang balai cocoba misil jumlahna manusia dina saban-saban mangsa opat bagian karasa rajeg nangtung nabiasa hiji anu sok ngiuhan tapi henteu jeung buahan dua anu sok buahan tapi henteu jeung iuhan kanu kitu kudu paur ulah resep campur baur nu kitungan alus tutur buktina beda jeung saur sok mastikeun kana sangka kabatur gawe deleka kana ngahampura langka resep mun batur cilaka susur teh sok loba getih mun digusur sok ngabantah mun didahar mata kutah dijieun pager mah betah